Sampurasun. Kumaha kabarna murang kali kelas salapan. Hatur nuhun upami sehat mah. Dinten ieu pengajaran bahasa Sunda ngalangkungan video pembelajaran. Tapi sate acan diajar, hayu urang ngadua heula. Ngadua di kawitan. Mangga waktu ngaduana parantos rengse. Hayu urang diajar pengajaran anu dinten ayeuna ngalangkungan video pembelajaran mangga urang di kawitan. Materi pengajaran anu ayeuna nyaeta istilah-istilah arsitektur tina bahasa Sunda. Mangga perhatoskeun ku hidupnya. Anu kahiji nyaeta aya ampig. Naon ampig teh? Ampig nyaeta bilik juru tilu dina pongpok leuit atawa pongpok imah panggung. Biasana sok dijieun tina kai atau kayu. Anu kadua nyaeta badak heulai. Badak heulai teh imah anu potongan wangunan saung anu teu make wuwung. Pasambungna hateup tukang jeung hareup saperti badak eukeur heulai. Anu saterusna nyaeta aya bilik. Bilik teh biasana masuk dipake pikeun sisi-sisi tina imah panggung. Bilik nyaeta pipinding imah anu dijieun tina anyaman awi. Awi nyaeta bambu. Anu meunang ngarautan atawa ngahuaan. Aya deui capit gunting. Capit gunting teh potongan imah anu wangun imahna anu tungtung suhunanana make awi atawa cai dicagakeun kawas gunting rek nyapit. Ieu gambarna mangga ditingali ku hideuk. Lajengkeun kana gambar anu ieu nyaeta golodog. Golodog teh tetecean atawa tangga paranti unggah atawa turun ti imah panggung. Tingali deui ieu gambarna nu aya tanda panah. Tah gambar anu hejo ieu hidup pasti apalnya. Ieu teh disebutna hateup. Hateup nyaeta tutup imah di luhur sangkan iuh atawa ulah asup hujan. Dijieun tina daun eurih, daun kirai, daun kalapa, atawa daun injuk. Biasana hateup teh sok dituna di luhureun imah. Imahna nyaeta imah panggung. Anu saterusna nyaeta bentuk imah ngaranna julangapak. Julangapak teh nyaeta potongan wangunan imah nu dihareup jeung ditukangna make sorondoy kawas jangjang tulang keur ngapak. Tah barudak ieu gambar nyaeta panggung. Panggung teh imah anu teu napak tina taneuhnya, tapi tina tanda panah eta hanapeun imah panggung aya kolong. Kolong teh rohangan handapeun imah panggung. Hartosnya barudak. Nah, gambar ieu pasti hidup kabeh ge tos tararang. Ieu nyaeta ngaranna lalangit. Lalangit lamun tina bahasa Indonesia disebutna naon? Laras. Langit, langit. Anu salajengna nyaeta aya bentuk imah mirip parahu, disebut parahu kumureb. Naon parahu kumureb teh? Potongan wangunan imah anu suhunanana mangrupa atau mirupa parahu nangkub atau terbalik ya. Tah anu terakhir nyaeta suhunan. Suhunan teh bagian imah nu pangluhurna. Ngujur manjang nurutkeun wangun imah. Boh ti hareup, boh ti tukang. Pokona mah suhunan teh nyaeta bagian imah anu pangluhur-luhurna. Tah barudak kelas 8 panginten mung sakitu wae materi anu tiasa ku Bapak didugikeun. Mudah-mudahan aya manfaatna.
Mangga ayeuna hidup tinggal deui kana psikologi, aya tugas TPS di Bapak, mangga kerjakeun. Hatur nuhun.